Punten Pak, satajana bilih abdi ngaganggu waktu sakedap. Abdi di SMA N1 Cileunyi di Pasihan Pancet Bahasa Sunda di Warang wawancara tentang COVID-19. Duki kuasa Bapak. Kadamalan Bapak sehari-hari naon? Abdi teh marketing Yamaha. Abdi bade naroskeun ka Bapak perkawis COVID atau pandemi anu atas aya sataun nangkuna. Kumaha pendapat Bapak? Masalah COVID teh memang ada abdi mah ada sebuah misalkan sebuah dunia sulit Thailand aya 8 diri kita kena 1 unit. Pamenang deui anu hade kumaha saur Bapak naan jalma-jalma anu terpaksa. Kami anu terpaksa mah sama ya bima dan terbiasa kemampuannya di pemerintah ya juga sudah ambil masker meskipun orang sudah ambil masker namanya terus kan sudah jaga jarak ini emang sudah di Sistem waktu